untuk tahun ajaran 2021-2022 semuanya berjumlah 60 orang, terdiri dari 29 anak laki-laki dan 31 orang anak perempuan. Kami selaku guru TK Asih Rahayu dan juga teman-teman ya mengucapkan terima kasih kepada para bapak dan ibu wali murid yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan putra-putrinya di sini. Biasa ngatik, ngadidik, ngalatih murang kalih di nol di biasa doikeun ka biasa di anu teu ngatos biasa geuning ibu anu sanesna oge tarasna Bu aya perobihan begituna sin kuring atas nama ibu-ibu sadaya oge ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu TK oge ka ibu kepala mugi-mugi aranjeunna dipasihan kesehatan salajengna pasien panjang umur anu sae sareng mugi aranjeunna dipasihan keberkahan rezeki anu mengalir amin ya rabbal alamin. Siswa-siswina anu tadina teu tiasa naon ayeuna alhamdulillah kasaksian kurang sadayana tumbuh kembang dengan potensi nama dari cikal bakal dari TK Asih Rahayu akan menjadi atau beberapa orang yang menjadi orang-orang penting untuk negara dan bangsa ini. Amin. Ieu panggung oge di antara sakacamatan leuwih muning pang mewahna. Aduh ini endah kayak kembang. Sound system lagi beda. Batur mamakai salon ieu salon aktif. Ieu mah ngahaja nyewa. Mani loba box salon ya Allah Gusti. Neng Mimin nya kepala sekolahnya nuhun bagan geulis nya. Ya Allah mani hebat. Tepuk tangan ibu untuk ibu kepala dan ibu-ibu gurunya. Ibu ketua IGTKI dan IGTKI teh naon? Keprokan itu keprokan. Ah cari cingwai sih. Ari IGTKI teh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Nah di mana ketuanya? Di dieu. Ibu Mimin. Kepala sekolahnya.
sudah bisa bermain angklung gitu.